Selamat datang kembali nya di Umam School. Anjing, Umam School. Umam School adalah sekolah anu hiji-hijinan nu terbuka, adventure dan underground. Nanti baheula teh murid nanti ngan sia we unggul jadi ranking hiji teh sia we. Ayeuna orang rek ngates maneh. Kumaha terciptana Kentang Mustafa? Sok jawab. Kentang Mustafa nya teh diciptakeun ku Ahmad Juprianto. Manehna niat teh neuk nyieun keripik kentang ngan cikana leutik teuing. Jadi we manehna teh bingung mun dipicieun mun banjir. Jadi dikembrukeun. Capruk sia mana jajal mawa Ahmad Juprianto. Ahmad Juprianto teh sejupe sia pemain Persib goblok. Kumaha teu nganahan ke aing dibejakeun. Ampura tuh heureuy pira heureuy. Geus ya ayeuna mah diajar bahasa Inggris. USN Lee People. USN Lee People. Bener. Tadi eta blok buku nu pahayu hati-hati. Heeh. Ayeuna mah ganti we kana logat patak. Ibu memesan rambutan 2 susu diletakkan di meja. Ibu memesan rambutan 2 susu diletakkan di meja. Bener. Sok ayeuna mah kana tebak-tebakan we. Siapakah pemain bola nu sok macet? Sok jawab. Si eta teh nyaeta nagrek nu kolok. Bener. Sok penemu gapleh nu mimiti? Sok jawab. Si Husen. Si Husen. Manya teu ingat penemu gapleh nu mimiti sia mun dihantam ku urang sok jawab. Oh si eta Michael Balak. Bener. Lanjut karena pertanyaan selanjutnya. Di dunia teh aya musim panas jeung musim tiris. Musim pangtirisna di mana? Sok jawab. Kulkas. Cing mikir atuh, manya di kulkas. Di Spanyol. Lain lah. Berarti ke Alfamart gerak. Sok mana petakan ke Alfamart bakal tiris gerak. Ingat sia aku aing dijual di Alfamart. Sia apal kutub. Oh apa? Tah tempat numpang tirisna teh nyaeta di kutub selatan jeung utara. Sok ayeuna mah kana pertanyaan selanjutnya. Presiden nu mimiti nyaeta Soeharto, benar atau salah? Nya salah tuh mimiti Jokowi. Salah sia. Itu kurang bieu. Urang ge apal mimiti Jokowi nu kadua Prabowo. Ngan eta mah calon geus sia. Orang ge sebenarnya apal ngan bodoh tah we. Ayeuna mah urang mau corak-carek wae rek nahan emosi. Tong ngambek-ngambekan wae mah teh pan pamajikan di mah kereun. Power ge banget budak. Yang bagian naon? Diajar maca. Lila mana? Salah nulis euy, kumaha cara ngapusna? Uji dua tuh. Di hayangan kieu. Budi hayangan ki. Mun kababayan modal, terus teh dipodalkeun dapat menjawabkan. Jadi kieu ya, mana teh kan kababayan modal, terus teh dipodalkeun bakal Kanker. banget sia kanker, banyak kanker bisma. Jadi kan mana teh kan kababayan modal, terus teh dipodalkeun bakal Busiat. Tulis kababayan terus tadi porolkeun bakal busiat. eta apa? Bakal busiat. Eta apa? Bakal busiat. Apa? Da urang soalna geus berpengalaman pas itu teh urang teh dek modal ngan keur mager. Jadi ku emak teh digebrakeun, diasupkeun ka balong di eneng. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan ieu mengenai lagu atau musik. Nu judulna teh Si Dudung Ngalibata. Anu rikna teh kieu lain. Nu anyanya. Bener euy, aya. Ayanya si Dudung Melipata. Jadi mana euy? Ayanya si Dudung Melipata. Si Dudung Melipata. Ayanya si Dudung Melipata. Enggak sih, ayeuna mah sakitu sugan mah. Isuk mah ulangan ini. Oke.